barokah. Aing urang menangkeun Lailatul Qadar. Pan kamari ketika salat 12 rakaat tara-tara oge 12 rakaat digawe. Ibu kamari netepan Lailatul Qadar ngalaksanakeun salat 12 rakaat. 4 rakaat. Alhamdulillah 12. Alhamdulillah dan sampai inang jalan sekali ayeuna sarokaat 15 kali kulhuna aduh cenah capek nya karek itu orang mah geus capek mohon ya Rasulna nepi ka salat dan nepi ka sampean di baru urang mah aya baru tidak deukeut lain salat aya cenah baru penyakit lain ladang tina masalah salat dayanya tapi hasil mah jauh lebih ka sampean aja baru ninggalkeun masalah sejarahnya sok aya gini iya ya Allah kapupun marana saras jihadna benar bisa ayeuna mah kari nikmatna kari urang laksanakeun sebenarnya ibadah beca kumaha ibadah urang mah pek ayeuna naon sabab aman kapupun mah bener palingan kapupun mah aya kalimat nyaeta dakwah suriah bener mah susumputan kapupun di zaman Rasulullah ada zaman setelah di jalan sunnah nyata urang teh nyata nah sapertosna ruh nyawa teh dina tuntuna tuntun pedang kapupun mana selaras ari ayeuna mah libatuna nya dakwah syariah tapi urang mah dakwah jahriyah tapi sok aya diantawisna sok aya anu sok masih kena aya susulumputan dakwah teh ayeuna masalahnya sana sapertosna gitu nya kamu di zaman Rasul mah syariah artina susulumputan ari ayeuna mah lain kudu jahriyah kudu nembak gitu dahiriyah gitu. Salajengna nyaeta diantawisna urang kudu ngajaga ngariksa lisan teh nyaeta mana bisi kalimatna